lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantungkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jani nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantungkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi
geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui
bumi nalupkeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal mata aral nya kudu dikumaha deui teu sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan deui sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu teh lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipang nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna
omat lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan jamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayana rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua belah dua. Sunda nanjerna mangsana ulah Sunda burak rakan entong Sunda lir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asa silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asa silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah
geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia ditatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina di pasantren Cipasung nakelek gunung galunggung opat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di puruan ulin pinuh kabacaan sempal kuyon gogonyakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang duduk keislaman rumpaka keakhiratan wirahmat
pesantren Cibasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jagat tegaduhung. Pesantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung opat welas silih mulut jaan bulan narawangan budak santri di puruan ulin pinuh kabagjaan sempal guyon gogonyakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang dede keislaman rumpaka keakhiratan wirahmah kasalamatan di pesantren Cibasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai kurung ngarah lengkah henteu bingung di pesantren Cibasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jagat tegaduhung di pesantren Cibasung nakelek Gunung Galunggung muka jalan ngemprai kurung ngarah lengkah henteu bingung di pesantren Cibasung nakelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jagat tegaduhung. Mega Sutra di langit pantai carita bodasnya cas di pulas endah narasa saksi asih dina munggaran carita waktu urang nepungkeun geterna cinta dina dada aya rasa dina rasa aya bagja ngagalura ibarat ombak sagara di sisi basisir laut pantai carita nyadidinya urang teh waca balaka Mega Sutra di langit pantai carita
Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita, Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita.